Upacara mabak panganten deui kawitan. Sapun kamahagung nu kagungan pun payakun jelet ngadeg sakur kertana lahar gumelar kawasana di langit pating karetin di bumi pating kulising kumalit di alam bari puji asing Gusti ayat alhamdulillah. Puji asing Gusti ayat alhamdulillah. Raja doa doa raja raja medal mari Allah. Dina rasa masa dina hati anu basket dina iman dina Islam kitab Quranul Karim doaku Allahu Akbar Allahu Akbar Sinjang
hehe kieu atuh. Kabarananya Kabaranana teh. Cing urang kudu deui atuh. Sampurasun. Cing, emut anak cahaya teh. Anu hilang teh. Abah teh asa anu hilang. Nah, cing atuh emutan. Cing, aya ikan. Aya Cing. Asup aya atuh. Aya. Cing, naon deui emutan deui? Naonnya? Ali aya ali Bapak Ali. Aya. Cing, naon deui? Kamu cing aya kamu cing. kamu teh aya kamu teh. Cing saha teh emot aja. Saja. Si Abu kemana? Oh si Abu. Tinggalan. Abu. Apa? Kamu teh si Abu teh. Jom ninggalkeun wae kamu. Tinggal aduh ieu can beres tinggal aduh. Bos elak. Gila, tabah teh teh jauh. Suruh langsung makan. Madi pilih dia teh ka mana? Apa? Sok itu bae si Abah mah. Tuh isin tinggal kupang nganten. Aduh, teu isin Abah kupang nganten. Isi makan deui mah. Sok atuh Abah. Kira ieu teh asa panekeun. Sok atuh naon heula? Orang olahraga. Olahraga badminton. Lain. Futsal. Ayo atuh futsal. Lain futsal. Naon atuh? Pingpong. Ayo atuh. Jigsaw. Wah, nanti amu heula. Sok ya ampun. Heula nanti apa aja. Sok milarian. Sok. Siap. Ieu lain. Relaksasi kan nama. Naon? Nah bau nya ieu mah. Kela. Pilih sih. Apa? Lain eta. Cing ieu Cing, tah. pilarian atuh pilarian. Tah eta. Tah eta cing. Sok. Sok sakali deui ah. Sok sekali deh. Nyakeun atuh Abah sok ieu. Ki amu ieu. Ki amu. Hiji. Mana cakal ya, euy. Mana mana sakeruk ieu mah. Ini si Abu mah. Malah jadi cangkeng abah ge atuh kuat lagi. Kela. Ieu anggeus tongkong olahraga we kemarin. Isin ah. Amu pada kawul silat ieu ya. Sok. Amu yang silat. Salam silang. Sok lah. Edan keun apa ini? Pakaulan dia pakaulan. Yang gerandong, karena suara bikin gerandong. Saya, rumah. Ayo ah,
Darah
Kanu boga asih puntang kanu boga rasa tutup payung keagungan. Sakiturun para wargi upacara abad panganten atau pikiran panganten disimpiri sebuah kaca di lingkungan seni Purnamasari apabila dirasakan untuk kiranya disalah dan bangga orang pada bangkai saat itu. Ya, mohon tepuk tangan yang meriah untuk Purnamasari Ethnic Producer. Berikan bersama Bapak Anang